Ya teh, Miss Putri Tunggal. Aduh geuningan gaduh goong ieu teh nya. Oh, ieu teh. Pasir angin, abi ge di dieu ka di pasir angin. Abi ti paling itu kapungkur mah katelah rujak Mak Mimi. Abi incuna Mak Mimi. Incuna Mak Mimi abi mah katelah lah ka dieu mah. Neng dihoyong cali kraoskeun beunannya. Biasana emok cali. Nya biasana emok jeung neng geulis ieu pan ajeuna nu ngibingna. Oh. Abi nu nyinena. Tah kitu. Tah nimplangna eta teh. Oh tinggal. Eta. Oh, Putri Tunggal ningnya laras pisan. Atuh nya tereh panen atunya bulan Agustus mah seueur panggilan. Insyaallah. Nya. Mata ka dieu ke disoti. Tah kitu nya seueur panggilan ke mah bulan Agustus mah. Tah ieu gerak ka dieu cenah eta si Neng Cantik hoyong kenal. Ya Ucil ya sok aya dina Facebook sareng YouTube teh Ucil. Tah. Itu mah Tah ieu. Dia mah. Ken Kintamani ieu. Sok atunya. Ya sok nyawer sok nyinden ya ge Ken Kintamani mah ieu. Sok, mumpung aya Pak Haji di dinya. Sok. Sok atuh, buru. Abah? Lain hoyong nyinen cenah sakedap mah cenah ngadangukeun. Sok. Hayang ngahaleung hayang apal suanten Abah cenah. Upami tina jaipongan atuh mah geus puguh. Kenyasang tempat Mama Beunteur. Di mana? Padalarang. Oh, Mamah Beunteur ti Padalarangnya. Aduh, eta mah murid juga lah, atuh murid Santragan gitu. menak dipa jajaran bambung ide gantung diri Lang diangol kasuka gali situ pinu balang jara babandan sarang babandu gati salira juang acep pianu bager awi teh pangajul buah lantaran teu kitu sora bedil hurmega teu kaya paksa eutik diri abdi kagamparan badak kakang sorangan mun ditilik ti gigir lengit mun disawang ti tukang lenyang mun ditetep ti hareup sieup atuh anu sayang anu bager kadieun aduh alah ieu kadian kemang tula kemang tanjung kemang sagala dongtoman rek mulang teh bararingung depu busok di bohongan atuh anu bager anu sayang kadian atuh aduh alah ieu kadian ti kukur di sadalus di parabandas berem badan abdi meuni kurus mikiran nu baju berem acepi anu kasep kadian aduh alah ieu kadian Jung nang tung